Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza dakhala di mana-mana lebat sahadukum salah seji aranjeun kabeh al masjida kana masjid layar ka mangka salat itu ahad rakaataini kalawan 2 rakaat qabla ayyajlisa samemeh calik itu ahad rawahu ngariwayatkeun ka hadis al jamaatu golongan ahli hadis salajengna pidau kanjeng idza dakhala ahadukum al masjida layar ka rakaatain qabla ayyajlisa di mana-mana salah saiji aranjeun kabeh lebat ka masjid salat heula 2 rakaat cenah samemeh ayeuna cali. Jadi ieu hadis mah rek nyaritakeun ayeuna salat tahiyatul masjid. Naon salat tahiyatul masjid teh? Salat ngahormat masjid. Jadi salat teh keur tahiyatun lil masjid atanapi ta'ziman lil masjid. Ngagungkeun masjid sabab berkat ayana masjid tempat ibadah jalma darak ibadah ditempati difasilitasi kitu ku Gusti Allah diayakeun tempatna da loba jalma teu bisa ibadah kulantaran eueuh tempat ibadah sehingga ibadah teh teu nyaman. Hari kitu mah ku ayana masjid orang arek salat terus-terusan pakai dzikir, sholawatan, betah ada tempatnya tuh. Jauh beda seperti ayeuna kitu tempat maksiat aya, tempat lacur aya, tempat kaulinan aya, tempat ibadah aya. Berarti aya paranti. Eta mangrupakeun ayeuna kitu nikmat kerja muslim mukmin bisa ibadah. Tah kulantaran ayeuna masjid teh mangrupakeun sebagian nikmat dina raraga urang ibadah, fasilitas jadi wasilah urang ibadah, mata kudu disyukurkeun. Bentuk nyukurkeun masjid nyaeta di antarana salat tahiyatul masjid. Sholli sunnatal tahiyatil masjidi rakaataini lillahi ta'ala. Niat abdi salat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat karena Allah Ta'ala itu bisa cenah ku Arab masuk balelo ku Sunda teu bisa cenah Sunda ge nu bisana naon sholli sunat rakaataini sakitu eta. Sunat teh hukumna teh sebagai bentuk urang penghormatan takdim ngagungkeun ayeuna masjid. Malahan sunat lagi sunat muakkad, sunat anu mendekati kana wajib sabab kanjeng tarangantunkeun. Ketika kanjeng lebat masjid pasti kanjeng salat tahiyatul masjid salat 2 rakaat gitu. Mata ayeuna tahiyatul masjid mah terbatas tahiyatul masjid mah. Setiap orang asup masjid sunat salat tahiyatul masjid meskipun dina waktu-waktu anu dilarang, waktu-waktu anu haram, waktu-waktu anu makruh teu naon. Mata batasna asalkeun asup masjid sunat salat tahiyatul masjid. Berarti kan lamun salat kermancaran ayeuna panon poe mah teu beunang. Atanapi ayeuna kitu salat tos ayeuna kitu asar. Atanapi ayeuna satos subuh teu beunang. Tah ku tahiyatul masjid mah andai kata ayeuna kitu geus urang salat asar bohna terek asup deui ka masjid rek ngaji rek naon eta anger tetep disunatkeun salat tahiyatul masjid.
jadi terbatas. Malahan cek ayeuna Ibnu Hajar mah sok sanajan khotib ayeuna kitu geus khutbah geus ngamimitian khutbah sunat keneh tahiyatul masjid. Urang ayeuna salat berjamaah barang asup ka masjid da tinggalun teh meureun paneuri geus der teh khutbah masih keneh sunat salat tahiyatul masjid cekna muin kitu cekna nya ngan salatna kudu ayeuna tahpib terehkeun ulah lilating lamun bebacaan dicepatkeun kitu ulah lilating ku sunat-sunatna ayeuna urang ngahormat ayeuna masjid kitu. Ngariwatkeun ka hadis ayeuna al jamaah golongan para ahli hadis. Salajengna idza dakhala di mana-mana lebat non syahrul ramadana bulan Ramadan putihat mangka dibukakeun naon abu-abu samai pirang-pirang panto langit wa gulikot sareng dikuncian non abu-abu jahannam pirang-pirang ayeuna panto jahannam wasilsilat sareng ayeuna dirantean saha sayatin pirang-pirang setan. Rawahu ngariwayatkeun ka hadis Syaikhaini Imam Bukhari Muslim. Salajengna pidawuh Kanjeng idza dakhala syahrul Ramadan putihat abu-abu sama. Nalika datang bulan Ramadan mangka panto-panto langit teh dibukakeun ku Allah. Ieu hadis teh rek nerangkeun ayeuna kautamaan bulan Ramadan. Naon kautamana bulan Ramadan diutamakeun ku Allah, dispesialkeun diutamakeun teh. Tibatan bulan-bulan anu lainna. Jadi aya unggulna bulan Ramadan. Naon sababna Allah ngunggulkeun ayeuna bulan Ramadan supaya ngamotivasi ka urang ayeuna ngalobakeun ibadah. Maksudna teh naon kaistimewaan bulan Ramadan di antarana hiji ayeuna bulan Ramadan mah putihat abu-abu sama panto-panto langit dibukakeun cek Imam Nawawi ieu bahasa hadis teh bahasa majaz lain bahasa ayeuna secara hakiki lain dina harti langit aya pantoan terus ayeuna pas Ramadan serelek dibukakeun ieu mah mana majaz cek Imam Nawawi lain makna nu sanyana ari majaz teh kitu ngabahasakeun ngamahanan hiji perkara ayeuna teu sesuai ayeuna tekstual. Jadi make makna kiasa sebutna majaz. Cai ngocor non pancuran ngocor teu ngocor nu ngocor mah lain pancuran cai nu sok ngocor. Ka maksudna teh pancuran teh di mana cai kitu. Sebutna majaz teh ge dibukakeun panto-panto langit dina lain dina harti ayeuna kitu. Pas bulan Ramadan si langit teh ayeuna tadina ditutup dibukakeun ngageblak lain kitu. Tapi maksudna putihat abu-abu sama dibukakeun panto langit teh nyata kacida berlimpahna rahmat Allah. Jadi di bulan Ramadan mah rahmat Allah teh kacida seueurna. Diawur-awur Allah teh cek paribasana, digembor-gembor karena harayang. Mata wah pahala unggul ganjaran udah rahmat Allah seueur teh bulan Ramadan mah tinimbang ayeuna bulan lainna. Takdir ieu tah urang sunatan timiti maca Quran, tarawehan, sholawatan dikiran jeung nuliana teh. Sabab di bulan Ramadan mah rahmat Allah kacida seueurna. Dibahasakeun ayeuna panto-panto langit dibukakeun. Rahmat Allah kacida seueurna terus deui ayeuna setiap amalan ditarima malahan ditarimana ge diganjarna ayeuna dilipat gandakeun ka di bulan Ramadan mah sunatna oge ayeuna kitu hampir ngabandingan kana ayeuna fardu di bulan Ramadan tambah deui naon teh saatul ijabah waktu ijabah teh makna tina dibukakeun panto langit maksudna dibukakeun panto langit teh hiji rahmat Allah kacida seueurna dua doa-doa ditarima
katiluna ayeuna kitu seperti ayeuna kitu amalan naon wae ditarima ku Allah teh terus deui ayeuna ganjaranna dilipat gandakeun maksudna kitu cikeun tambah deui ayeuna kahususiatan bulan Ramadan teh wagul likot abu-abu jahanam pantau-pantau neraka jahanam dikuncian dina arti nya ditutup makna hakikina mah lamun makna mah jajina mah dina harti ampunan Allah kacida gedena nah dari jahanam tempat nyiksa ditutup berarti nu aya ampunan Allah berarti ampunan Allah kacida seueurna nya rahmat Allah nya ampunan Allah diguar-guar ku Allah teh bulan Ramadan tambah deui ayeuna wasul silat asyayatinu jeung dirantean pirang-pirang setan gitu. Dirantai diborgol si setan-setan teh. Cek badu ulama para ulama setan di dieu teh nyata ayeuna setan anu bararadag nu garaga di borgol teh ari setan leutik mah henteu. Lantaran setan anu garaga anu gararade anu diborgolna atuh besar kemungkinan maksiat di bulan Ramadan bakal saeutik nah da si setan kurang tanaga kurang optimal dan badagna kan wal di borgolan nah aya pan nu laleutik eta sok aya maksiat pan setan leutik mah teu diborgol teu dikunci tapi setan leutik ketika aya nu babarengan bisa jadi badag kan tanagana wasul silat asayatinu jeung dirantean sa asayatinu pirang-pirang setan jadi bakal saeutik maksiat teh gitu. Sebab godaan setan bakal kurang optimal melemah gitu da setan baradagna ayeuna kitu ditarewakan ku Allah dibatasi Mariwatkeun kata hadis ayeuna asy-Syaikhoni Bukhari Muslim. Salajengna idara di mana-mana ningal sadukum salah sahiji aranjeun kabeh. Arruya kana impenan yakrahuha anu seungah, anu embung, anu ngewa. Itu ahad kana itu ru'ya. Pal yabsuk mangka kedah nyiduh. Itu ahad an yasarihi kablah kencana ahad salasan kalawan 3 kali wal yastain sarengana nyuhungkeun ayeuna pangraksa itu ahad billahi ka Allah minasyaitoni ti setan salasan kalawan 3 kali wal yatahawal sareng ayeuna kedah ngalih atana pindah ahad anjan bihi ti ayeuna sisina ahad alladzi kana anu aya itu hate eta alaihi kana itu ladzi rawahu ngariwayatkeun ka hadis sa Muslimun Imam Muslim an Jabir ti sahabat Jabir salajengna pidawuh Kanjeng idza ra'a ahadukum ar-ru'ya yaqwa fa yabsuk an yasari ieu hadis terek nyaritakeun adat ketika urang mimpi buruk mimpi anu urang mung baik itu mimpi anu pikasieun atanapi pikasediheun atanapi pikabingungan atanapi sok aya geus mimpi teh capek tah cenah adabna lamun urang ngimpi anu yakrauhan urang mung kitu yakrauh teh mimpi maot ngimpi cilaka, ngimpi tabrakan, ngimpi kepalingan. Tah eta pal yabsuk an yasari adabna urang ngiru ka belah kenca. Korea teh udah ngimpi ayeuna kitu. Labuh biasana. Labuh mesok benar. Nu benar ngimpi mengimpi kiih jeung ngimpi labuh biasana. Labuh biasana sok labuh naranya. Lamun ki bener baseuh. Matak nu mineng mah sok jadi ahli gitu.
ketika ngimpi reki sok inget wah imang ngimpi cara buru-buru budak makin kuminang teuing ngompol tah ayeuna adabna paliar juga aya sari nyiduh ka kenca pas sudah langsung urang istighfar bahna teh terus nyiduh ka belah kenca 3 kali nyiduhna kudu bari aya napas syukur-syukur aya ciduhan teu ge teu nanaon nu penting urang isyarat dah naon maksudnya teh nolak setan ngusir setan sabab urang ngimpi kitu teh nang setan teh setan teh keur aya dina kahirupan ngimpi urang keur ngagoda urang supaya urang sieun teh urang lemah kayakinan teh urang bingung teh gitu. Urang gering teh disingseun ku ngimpi gitu tak ngilu ka kenca isyarat urang teh ngalawan setan ngusir setan seperti aya jalma urang rek tinggi jalma aing cenah wadi ujung aing cek itu teh ngagoda wae ku mah cek urang sia burukan aing sieun isyarat urang kasih setan kitu setan kagoda tah nang ngimpi isaran ku urang teh ngalawan setan nolak setan apal itu ti setan isaran ku cara di nyiduh 3 kali kudu aya tanapus napas gitu. Syukur-syukur aya ciduhan tapi ulah badak ciduna saeutik supaya isarah hungkul eta adabna kitu sanggeus nyiduh kitu adabna aya lamun urang mimpi buruk teh wal yasta'id billah nyukeun pangrasa ka Allah kitu binasyaitani ti setan urang terus aya nyukeun a'udzu billahi minasyaitonir rajim bohna teh aya doa khusus a'udzu billahi minasyaitonir nah teh misalnya bare tah aya doa khusus teh teu bisa atuh geus ku ta'ud we kitu kata sarua istiadah teu bisa cenah ku Arab ku Sunda we Gusti abdi teh ngimpi ayeuna pikasieun mun teh mugi Gusti ngaraksa ngimpi naon cenah ngimpi bangkrut cenah ngimpi naon ngimpi ayeuna teu beureuk jelema teu apal rek maehan supaya disinglerkeun supaya ngimpi goreng eta teh teu kajadian tina dunia nyata ngimpi kan dumai dunia maya tah ngimpi teh kan sok aya efekna teh karena dunia nyata seperti lamun ngimpi ngising teh sok cilaka mungkin rugi mungkin labu mun ngimpi ngising biasana tah supaya kenginglarkeun eta kudu pake adat ngimpi itu kakenca 3 kali terus istiadah nyukeun pangrasa ka Allah ti setan 3 kali gitu panti setan eta teh ngimpi kitu teh sanggeus kitu adabna oge wa yatahawal an janbihi alladzi kana alai terus urang pinah posisi mun tadina sare bari ayeuna kitu malik kenca jadi malik katuhu mun tadina sare bari nangkarak bari malik katuhu atan malik kenca syukur-syukur udah eta biasa kumaha biasa kumaha ngeunahna we urang kadang nu teu biasa kan sok hese seperti sare nyanyigirna tuhu teu biasa mah bakal hese keur nu biasa ayeuna katuhu nyanyir kenca teu bisa biasana tapi ari kudu nu pisan mah sok bisa tanu urang bisa we intina posisi urang loba anggar keneh cina pindah tempat berarti mun ngimpi na tadina sarena na kursi pindah ke tengah imah ngimpi keneh cina pindah ke kamar gitu biasana mah lamun ku eueup-eueupan teh kurang Sunda eueup-eueupan teh barudak tina awak ngomong teu bisa eta teh aya cek dunia medis mah emang naonnya aya gitu kondisi awak gitu lamun cek kedokteran tapi cek ayeuna kitu kolot-kolot urang mah ditumpakan jin cenah mata cek kolot urang mah
ulah sare hanapeun balok anu ngabaranteng-banteng gitu eta sok kitu cenah sok kena ku eueup-eueupan hese ngomong lulus sarek paharita we heungap tah coba eta tilu tah nyiduh kagenca 3 kali istiadah nyukeun pangrasa ka Allah 3 kali reku paut reku doana khusus reku Sunda terus pindah posisi atau pindah tempat eta adab-adaban lamun urang enak ngimpi nu sae ngeriwayatkeun kata hadis Imam Muslim ti ayeuna Jabir salajengna idaroa di mana-mana ayeuna kitu ningal sadukum salasari ajen kabe aru ya kana impenan yuhibu anu mika cinta itu ahad kana itu ru'ya fa inna ma hiya maka saestuna ari itu ru'ya teh eta minallahi ti Allah fa yahmad mangka ayeuna kedah muji ahad Allah ka Allah alaiha kusabab itu ru'ya wa hadis sareng ayeuna kedah nyaritakeun ahad biha kalawan itu ru'ya tapi wa idara ayeuna jeung nalikana ningal itu ahad gaira dalika kana salianti itu ru'ya yuhibuha teh mimma tina perkara yakrohuhu anu seungah anu embung itu ahad kana itu dalik paina mahya mangka saestuna ari itu ru'ya teh eta minasyaitoni ti setan palyasta'id mangka kudu ngaraksa menta pangraksa itu ahad bilai ka Allah walayat kurha jeung ulah nyaritakeun ahad kana itu ru'ya ti ahadin ka hiji jalma painaha mangka saestuna itu ru'ya eta la taturruhu moal matak ngamadaratkeun ru'ya ka itu ahad rawahu ngariwayatkeun ka itu hadis al-Bukhari Imam Bukhari an Abi Sa'id ti Abu Sa'id salajengna pidawu Kanjeng idza ra'a ahadukum aruya yuhibbuha fa inna ma hiya minallah di mana-mana salah sahiji aranjeun kabeh ngimpi anu dipikaresep tah cenah eta impian teh ti Allah berarti hadis marek nyaritakeun bentuk-bentuk mimpi jeung adab-adabna mimpi teh kumaha wae jeung adabna kumaha wae ieu hadis ieu hiji aya ru'ya teh ru'yan minallah hiji aya impian teh impian ti Allah kumaha impian ti Allah nyata ketika urang ngimpi anu yuhibbuhan urang resep ngimpi naik haji ngimpi jadi jalma beunghar bohna ngimpi ketol ibadah ngimpi wiridan ngimpi dikiran ngimpi sholawatan ngimpi ngaji pokoknya impian anu urang resep nu aralus teh impian teh minallah ti Allah hiji impian teh aya impian ti Allah hari impian ti Allah mah eta perlu ditakwil ditafsirkeun penting teh ngimpi bohna teh urang teh bohna teh ngaji ya penting cenah urang ngimpi ngaji naonnya artina sia kudu ngaji pak maneh tara ngaji atau naon mimpi ngaji berarti ya, diajar sutak setik ngamalkeun eusi ngaji eusi atuh seperti itu mimpi ieu cenah nyabrek cenah meunang lauk kuat kaloba eta biasana meunang rezeki duit tah eta mah perlu ditawil lamun impian sarae bisa orang nawilkeun mangga teu tiasa taroskeun ka ahlina da aya kitabna kitab takbirur ru'ya tafsir mimpi mun ngimpi ieu artina ngimpi ieu artina kitu tanyakeun kitu
biasana anu ngimpi alus mah komo ngimpi sifatna agamis mah kitu nya. Ngimpi ibadah gitu, ngimpi jeung jalmi soleh penak jeung wali gitu. Biasana eta teh cek baheula tina kitab Kimia Usadah didasari tina hate anu bersih. Hate anu yakdoh, selalu hudang teringat kal. Matak biasana ngimpi nu saraya mah di latar belakangi urang biasana geus ibadah biasana. Mungkin urang wiridan heula atau napi ayeuna kitu sholawatan atau napi dikiran atau napi ayeuna kitu maca Quran atau napi pengajian terus ngimpi nu aralus tah eta ti Allah. Kulantaran hate keur bersih awak dibakeun ibadah sok muncul impian-impian anu sae da hatena keur kaayaan yakdoh nyari budak gitu. Sebab ketika hati bersih cekna kimia kan bakal dipanggihkeun ku Allah teh jeung ayeuna jalma-jalma nu bersih deui biasana. Panggih jeung wali bener teh. Panggih jeung guru-guru. Gitu. Dah hatena keur bersih. Taya perlu ditakbir. Jeung sunat dibejakeun. Sunat ngabejakeun. Tapi ulah ka sembarang jelema. Nah, tuh ka urang sifat ngarti atanapi babaturan deukeut ada ka jalma nu saliwat mah. Tanapi jalma bodoh teh kudu gitu. Deukeut teh jeung urang pamajikan mana teh. Bentuk tina syukur nikmat. Impian itu sarua nikmat teh. Teh dibere impian teu nama pikasieun pan orang teh kadang sok gering. Hati impian tadi. Kalau mengimpi jima mah. Tapi lamun jima jeung pamajikan eta tanu nikmat mah. Tapi lamun jima na ayeuna kitu jeung lain pamajikan mah justru eta siksaan ceuk kiratul uyun. Siksaan. Sabab tina nya nage pan hara batur beureun pamajikan. Hiji aya ru'yan minallah, impian ti Allah. Perlu ditakwil jeung caritakeun tadus binikmat. Dilatar belakangi ku hate bersih. Payahmadillah alaiha kudu muji ka Allah pas udang alhamdulillah. Wa hadis biha caritakeun ka batur. Penting mangimpi naik haji, meureun bakal ka haji meureun. Biasanya kerja mah kekayaan luhur derajat biasanya mungkin kekayaan alus tina agamana teteh. Kaduana wa idza ra'a ghairu dzalika di mana ninga siahat selean ti anu bieu ieu mah lain ngimpi teh lain anu dipikaresep justru anu pikamu mimma yakrahu. Kadua ayeuna aya ngimpi teh paina mah hiya minasyaiton aya ru'ya minasyaiton impian ti setan. Nu kumaha impian ti setan ketika urang mimpi teh mimpina mimma yakrahun urang mu pikasieun teh pikasadieun teh pikabingeun teh matak gering teh tak capek teh eta ti setan. Wah aya impian teh ru'yan minasyaiton impian ti setan. Ari impian ti setan mah teh biasana ayeuna kitu tahwifun minasyaiton panyingsieun. Biasana cek Imam Ghazali mah dilatar belakangi ku hate anu goplang. Lalai ti Allah, jauh ti Allah, jauh tina agama gitu. Jeung deui jauh tina ibadah. Untukna mimpi diberi jurik ngimpi diberi ukelo wah nanti eta ti setan. Kumaha lamun ngimpi ti setan adabna lamun tadi mah impian nu alus mah ngalam ka Allah muji ka Allah alhamdulillah caritakeun ka batur takwil mun bisa. Lamun ngimpi anu teresep mah adabna payasain bil hasani
nyungkeun istiadah pangraksa ka Allah. Ngadoa urang auzubillahi minasyaitonirrajim bohna teh. Sayatil ahlam teh mun doana mah. Atanapi ku Sunda gitu. Jeung deui adabna teh walayat kur haliadin ulah dicaritakeun ka batur. Urang sok dicaritakeun sing urang ulah adana. Aing penting cenah ngimpi dibeberik. Ku jurig cenah aduh. Kudu gelo asup ka kolong ba. Naik ka luhur gunung ayeuna naik kana tangkal nyapak aya di luhur. Seuri. Naik deui ka tangkal hiji deui nyapak aya cepeng suku. Wah, capek cenah. Asup kana cai cenah demetot cenah. Ai cenah aing kering sing goreng cenah ayeuna duh nyeri awak. Di setan eta cenah ulah dicaritakeun mun bisa gitu. Tapi teu naon lamun urang seja supaya dinasehatan mah kudu mengerti bisa nafsirkeun gitu. Mungkin aya nu salah di diri urang bohna teh gitu. Ngimpi anu urang teresep teh. Nya teu naon lah dicaritakeun. Maksudna ulah dicaritakeun teh paina halata duru. Sabab eta ngimpi teh moal matak ngabadaratkeun. Maksudna supaya urang teu hariwang. Cek mun pasal lempengna mah moal naon kitu kudu dicaritakeun gitu. Moal aya efek, moal aya dampak tina kehidupan nyata gitu. Asalkeun nya urang buru-buru nyungkeun pangraksa we ka Allah ngadoa. Seperti tadi teh ayeuna nyiduh teh ka kenca teh kitu nyungkeun pangraksa ka Allah terus pindah posisi mungkin ada. Aya deui hiji deui impi teh aya ru'yan minallah impian Allah, dua ru'yan minasyaiton impian di setan, katilu hadisun nafsi. Ari hadisun nafsi mah ayeuna bahasa atanapi carita nafsu binyatina nafsu. Ari hadisun nafsi mah impian anu sumberna tina kahayang, tina syahwat tadi. Lamun usaha hayang maju usahana sama ngimpi dibayang-bayang mun aing jadi jalma beunghar. Pas ngimpi jadi beunghar eta hadisun nafsi ngaranna. Meme sare ngabayangkeun ka bogoh cenah ya. Bebene kabawa ngimpi hadisun nafsi kitu mah. Biasana mah lamun ayeuna jalma tukang ayeuna maling ngimpi maling berhasil. Jalma resep ka awewe terus ayeuna resepeun ngimpi eta hadisun nafsi. Jalma usaha maju usaha eta hadisun nafsi. Jalma judi ngeundangan judi na ngimpi mah eta hadisun nafsi. Jadi impian anu sumberna tina syahwat kahayang. Kabawa kana alam sadar. Di bawah alam sadar kana impian. Syahwat eta. Jadi we ngimpi. Tanu obana mah urang mah da kurang mah urang sarena mah main dug-dug we doang. Eta. Eta ngareupkeun teh kararitu. Nyambung jeung hirup teh. Tadina ya kabawa ngimpi sakabawa ngimpi. Tak alusna dodoan we ngimpi. Lamun rek ngalamun mah nya mending ngalamunkeun halus ibadah kumaha. Cina kabawa ngimpi ge halus. Meriwayatkeun ka hadis Imam Bukhari di Abu Sa'id. Salajengna idza ra'aitum di mana-mana ningal arayan kabeh amudan kana hiji tihang. Ari guru mah yeung ngalogatana ngabelegbeg. Kang mun kapungkur. Amudan kana hiji ngabelegbeg we cenah logatan mah. Gitu baheula. Ngabelegbeg. Ahmaro anu beureum min kibalil masriki ti belah wetan. Bisari Ramadan di bulan Ramadan padahiru mangka nyimpen aranjeun kabeh to'ama sanatikum kana katuangan keur satauneun aranjeun kabeh. Painaha mangka saestuna itu sanat tahun eta sanat tujuin
tahunan paceklik rawahu ngeriwayatkeun ka tadi saat Tobroni Imam Tobroni. Salajengna pidau Kanjeng idza raaitu Mahmudan ahmar min kibail masrik fi syahr Ramadan fadahiru ta'ma sanatikum fa innaha sanatuju. Di mana-mana ranjeun kabeh nempo hiji nu ngabeleg-beg. Lamun digaweulkeun mah nu pasna zaman kieu wari ngartikeun ambodan dina teh menemukan suatu fenomena gitu. Mantap tah. Lamun urang ayeuna bulan Ramadan nempo fenomena di belah wetan mungkin itu ayeuna kitu. Jika kamari teh aya tah anu awan teh awan poek gini. Atau napi aya cahaya, nah bukan aya fenomena kejadian alam gitu bahasa gaul nama belah wetan tapi pas bulan Ramadan mangkade cenah eta teh cenah sanatuju tahunan pacekli matak cenah mun kadaharan sing apik cenah tuna cenah bakal hese kadaharan lamun duit ayeuna kitu ulah boros deui bakal krisis ekonomi hese duit ayeuna wae hese duitnya. Ini arti bakal loba musibah. Erek eta bencana alam, erek longsor, banjir, erek ayeuna kahuruan, erek peperangan, erek pembunuhan, intinya bakal loba kejadian. Bakal loba musibah. Teh entah Ramadan kamari aya nempok kitu. Jigana meureun aya tapi ya hadis teh cek kaseueuran ahli hadis dhaif. Ya hadis teh tapi da kaditu narawah Tobroni cek Imam Tobroni ngariwayatkeun. Nya ge aya nyebatkeun dhaif urang mah percaya we kitu deuhan Kanjeng gitu. Dek. Teh urang lain ahli hadis. Bisinya ada kehati-hatian utan teu nanaon. Jika orang amalkeun ayeuna kitu hadis dhaif keur padua amalnya sae. Jika orang percayakan hadis dhaif keur ihtiyat urang bahwa teu bisi bener halus we. Nah itu ya sing untung. Salajengna idza di mana-mana ningal sahadukum salah sajarahkeun kabeh janajatan kahiji janajah kahiji mayit. Ilam yakun lamun teu aya itu ahadukum teh eta masyian anu lempang ma sartana itu janajah. Payakum mangka kedah ngadeg ahad hatta yukhallifa sehingga mungkuran atau pinukangan ahad kana itu janajah. Sehingga nukangan ahad ka itu janajah au tukhallifahu atanapi ayeuna nukangan mungkuran itu janajah ka itu ahad. Auto doa tanapi ayeuna kitu disimpen itu janajah min qabli an tukhalifahu dina samemeh mungkuran janajah ka itu ahad. Rawahu ngariwayatkeun ka hadis Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslim sareng ayeuna Imam Muslim. Salajengna pidau Kanjeng idza ra'a ahadukum janajatan ilam yakun masyian maha payakum ieu hadis rek nyaritakeun adab ngahormat mayit. Aya adabna. Aya mah mau kumaha adabna nyata di antarana ketika ayeuna urang keur cici kitu terus aya janajah ngalewat kahareupeun urang nangtung urang keur diuk nangtung sabab ngantung teh eta suatu bentuk penghormatan sapertos Kanjeng kapungkur Isra Mi'raj pan disambut ku to'al bari tarati nangtung teh eta teh bentuk kehormatan urang keur calik aya ajengan ngalangkung nangtung ulah diuk wae ngagungkeun teh damang aduh lingi heula ka bumi. Cai-cai mah daya. Ahor. Salah kameh kitu. Urang keur cicing diuk caritana. Aya ayeuna kitu janajah ngaliwat. Pasaran pada nangoa. Nangtung urang. Eta bentuk ngahormat ayeuna mayit kitu.
ilam yakun masyan maha lamun urang teu ngilu bareng lempang dina bahasa bawadina mah lamun urang teu ngilu ngiringkeun aling ngiringkeun mah lempang itu nuturkeun mayit ngiringkeun gitu. Tak usahakeun pangharep teh janajah da ngiringkeun ulah mila janajah jadi pasaran pangheulana diiringkeun ke janajah teh ari urang keur diuk mah ketika ayeuna norojol ayeuna pasaran mayit nangtung payah hatta khalifah sehingga nepikeun ka nukangan mayit ayeuna nukangan ayeuna hat kaitu ayeuna janajah atanapi tu khalifah nukangan ayeuna hat dina hati bahasa bawari mah sehingga heung ngalewat gitu. Geus ngalewat merek calik deui mah gitu. Ngan lamun ayeuna katempo ieu aya janajah urang keur diuk nangtung kumaha ayeuna kae mun geus ngalewat ka ditu ka tempat urang cicing calik deui mah eta adatna teh kitu. Jadi adab nalika aya janajah nyata ngadeg ketika ayeuna aya janajah ngalewat ngaranna teh ihtiramun lil mayyit ngamuliakeun ayeuna ka mayit sunat teh teu naon sabaraha rek diuk ge ngan moal sunat meureun urang teu make adab. Cek Imam Qurtubi mah ya hadis teh ngajarkeun agama mah hiji panon urang hiji ngagungkeun mayit takriman takdiman ihtiraman lil mayit kaduana ayeuna kitu tadabburon keur ayeuna bahan tadabbur keur bahan tapakur introspeksi diri supaya urang sadar ieu ayeuna kitu babaturan urang oh ieu tetangga urang kamari mah heureuy jeung urang ngobrol jeung urang malahan ayeuna ocon heureuy waktuna maot mah ayeuna maot teh kitu imas ayeuna kitu sakitu bertingkatna ditinggalkeun pamajikan ditinggalkeun ulur ditinggalkeun harta ditinggalkeun ngan saukur ayeuna mawa ya angere baju ge baju bodas murah teh baju boy isu pageto meureun urang kitu. Jadi di samping cek Imam ayeuna kitu Qurtubi di samping nangtung teh adab nalika urang bersosial bermasyarakat kitu teh sunatna kitu tambah deui adab ruhani kitu teh nyaeta supaya orang sadar yen urang teh moal jauh beda engke isu geto teuing irah bakal jiga kitu ayeuna urang nyaksi ka mayit engke mah batur nyaksi urang ayeuna kayaan mah tamah deui cek Syekh Qurtubi nyaeta hikmahna supaya ayeuna ngaleuleskeun hate ngaleuleskeun hate urang sabab ketika jalma teu tersentuh ku ayeuna nu maot ku kematian berarti eta jalma teh ayeuna teu asa hate teu asa teh ayeuna mah teh sugan kitu ngilu sedih sugan ieu kadon suryan udah balakatakan nu maot nu horoi tah eta berarti teu asa hatena kitu tah ari kitu mah ku ayeuna kitu agung harapan supaya urang teh teu asa hate. Autu doa min qabli an tukhalifahu atanapi si mayit teh disimpen samemeh ayeuna mungkuran itu ayeuna mayit janajah ka itu ayeuna kitu ahad nya babarina mah geus ngalewat atapi geus dikubur kitu kakara gitu. Seperti lamun dia tagikan makan ngaradeg gitu eta teh ngagungkeun mayit eta lain dina arti pan urang biasana lamun nangtung pan teu sopan lain kitu agama ngamuliakeun teh ku cara ngadeg kitu urang Arab mah kanjeng
pati takkan yang orang disambutnya kari marhaba tolak albatu terbalik tati kan tolak albatu ra'an lain namanya niatil wada teh ngariwatin ke hadis Imam Bukhari sareng Imam Muslim salah jengna idaro di mana-mana ningal sadukum salah saja jangan kabeh imratan kahiji awewe hasna anu geulis cantik ya pak jabathu mangka ngeketkeun itu imro'ah ka itu ahad cek bahasa gaul nama pak jabathu mangka si eta awewe teh sangat mempesona beuh cenah kuat ka cantik payati mangkaina kedah ngadatangan ahad ahlahu ka ahlina itu ahad kabojona pamajikana painal bud'a mangka saesuna parji atawa hidun hiji wa maha sareng sartana itu ahli eta tetep sartana ahli mislul ladzi ari umpamana perkara maha anu aya sartana itu imro'ah rawahu ngariwayatkeun kana itu hadis al khatib Syekh Khatib an Umar ti ayeuna Sayyidina Umar pirauh kanjeng idza ra'a ahadukum imra'atan hasna'a nalika salah saeja anjeun kabeh nempo hiji awewe anu geulis pas awewe geulis ngalewat pas ditempok ku urang wish dahsyatnya cenah bidadari turun di langit cenanya panjabat tuh orang terpesona tak kue tawe kuat kadu cenah eta bibir kuat kabeureut mencari taeuna kitu eta awak kuat ka jika biola Spanyol dawe mah nying hareup dua gunung ngagodana teh nukang heuh biritna gutak-gitakna awe mah dek kitu teh matak samun kotil awe cek nah hadis racun anu mematikan sebab loba perangkap-perangkapna tina awakna teh anu terperangkap ku panonna urang cenah teresep teh kana panonna si eta teh aya nu kudu bibirna alah eta bibir kuat ka ipis beureum cenah mun dikecrok jigana amis aya ku awakna ngeunah jika nata dikekepan cenata dikekepan kitu matak samun kotil racun anu mematikan kurang-kurang tah ketika urang nempo hiji awe anu ayeuna geulis pisan bikin ka urang teh ayeuna kitu olohok ya terkagum-kagum terpesona ku kecantikanna tah adabna payah ti ahlahu buru-buru urang teh balik sing inget ka pamajikan ingat ka pamajikan sabab painal buna wahid parji mah kitu-kitu keneh cek bahasa lempeng anu geulis katempon ada cek syahwat panempo syahwat jika na bakal ngeunah sarua we kitu liang kitu anu ngajengna kitu bentukna kitu bauna kitu sarua tarasi tarasi da kitu-kitu keneh bisa maning ayeuna kieu teh gara balik geroan pamajikan langsung beureutkeun ku urang naon cenah akang naon ya cicing akang teu kuat dinempo awe geulis cek na hadis kudu buru-buru cenah ka pamajikan salurkeunna ulah salah nyalurkeun daripada akang cenah ayeuna gawe paharaman geus ngagolerkeun neng halal-halal tah kitu we wa maha misuladi maha cek bahasa lempeng nama parji pamajikan jeung parji itu eta-eta keneh sarua mislul ladzi maha sami kitu liang kana wae gitu matak maning ka pamajikan kitu wa fi budi adikum sodako teu boga cenah harta mah sodako teh langgeus sing geuning nyancoy tapi kadu lah poho kawajiban menapakah cenah beuki cenah ari kana nyancoy nama buat kesapoe aya 3 kalina cek resiko paling banter 50.000 saminggu ulah tuh ngeunah angeun teu ngeunah angeun cenah cek
Kang Haji Limten Mina angen di kekepan memineng ditumpakan mineng tapi tengah angen masalah kerdapur ke ekonomi kadang mere kena merena saeutik jadi agama mah ya itu supaya nyiasati supaya jadi agama teu ngalarang urang ayeuna ngalampiaskeun hawa nafsu mah asalkeun kanu halal. Ketika urang ayeuna terpesona muncak syahwat ku nu lain halal, buru-buru balik kanu halal. Itu agama. Sabab maksiat teh kan ayeuna kitu cek badul ulama. Carana urang eureun tina maksiat teh nyaeta nyibukeun diri ku perkara nu lain maksiat gitu. Urang so maksiat naon bohna teh naon eta maksiat? Rek judi, rek mabok, rek maling. Ta carana teh sibukeun ku perkara anu lain maksiat. Syukur-syukur bisa ibadah. Lamun urang ayeuna kitu biasana jalma teh ayeuna mabok wae. Cobaan kudu halal atuh ku limun. Minum limun atuh teu kitu sibukeun urang ku gaul jeung saroleh ngilu ngaji bahna teh waktuna teu penting teh sok ini kabar bahna teh aya nopina ini teh ka pengajian da jelema mah moal aya di dua tempat adidan la yaztami'an mun keur ngaji pasti teu keur ribar mun keur ribar pasti keur ngaji tah supaya ayeuna urang teu keur ribar teu pake di tempat ngaji gitu. Mata kebiasaan ayeuna kitu goreng tolak ku kebiasaan nu alus gitu. Sibukeun. Kasinglarkeun ka popohokeun. Mister biasa nu hore ya. Mata cek Imam Nawawi mah cenah pihi istihbabul mubadarah ilal ahli inda sauroni syahwati bil halal cek Imam Nawawi ya hadis teh cenah istihbabul mubadarah disunnatkeunna ayeuna gegeraan ilal ahli ka pamajikan inda sauroni syahwat nalika muncak syahwat gitu lihat pa'a bil halal liut pa'a bil halal supaya bisa ditolak ku halal bahasa babarina macam Imam Nawawi sunat ketika orang muncak syahwat ereku nompona HP muncak syahwat nompo awewe nu geus tah buru-buru yang istohel pamajikan gitu itu ini halal. Mariwatkeun hadis sahatib ti ayeuna sahabat Umar. Jadi salajengna idaro di mana-mana ningal sadukung salah saji aranjeun kabeh biahihi ka dulurna itu ahad. Balaan kana ayeuna cocoba balahi. Ima payuh mah dasar teh ngeunahna mah payah mah. Eta dinya naon? Payah mah Payah mat mangkaina kedah ngalam itu ahad Allah ka Allah ieu mah payuh mat Allah bisa payuh mat dengan ulah Allah Allahu atuh payuh mat Allahu maka Allah kudu di alam gitu ieu mah tuh ayeuna payuh mat ayeuna Allah salah cetak geus payah mat mangka kedah ngalam itu ahad Allah ka Allah wala yusmihu jeung ayeuna kitu ulah mere pandenge itu ahad kaitu akhi dalika kana itu ayeuna Yahmad rawahu ngariwayatkeun kaitu hadis Ibnu Najjar Imam Ibnu Najjar an Jabir tata Imam Jabir deh Jabir ya
an Jabir ti sahabat Jabir. Mustaqan baheula. Salajengna pidau Kanjeng idara hadukum bi ahi balaan payuhmadillah. Nalika salah saeja rajen kabeh nempo nu jadi dulurna teh meunang balahi, meunang cobaan. Mungkin itu tabrakan, mungkin itu gering, mungkin aya nu nipu, mungkin imahna kahuruan, mungkin aya nu nyopet. Cek Kanjeng payah madillah. Buru-buru urang teh aya nu ngalem kala. Batur cilaka buru-buru alhamdulillah. Itu tadi kada isi salah nafsirkeun. Maksudna teh ketika batur menang balahi urang kudu muji ka Allah teh lain dina harti urang nu puas kana balahi anu dimenangkeun ku dulur urang lain. Tapi sebagai bentuk syukur urang ka Gusti Allah yen urang teu dijiga si dulur urang keun teh teu menang balahi kitu. Batur cilaka innalillahi eta si anu cenah tabrakan. Innalillahi cek urang teh. Innalillahi dina segi urang ayeuna kitu ikut bela sangkawana berduka citana ikut ayeuna kitu merasakan teruykeun deui alhamdulillah ngaleret kana urang mah teu meunang balahi kitu maksudna teh. Alhamdulillah urang mah nampo dulur urang masih itu setruk. Alhamdulillah urang mah ayeuna kitu diberikan sehat. Dahar jeung daging si itu mah teu mirasa aing mah jeung kurupuk cenah beak tilu piring sehat cenah aing mah tah maksudna teh kitu. Jadi kade maksudna lain puas ka dulur urang ka tetangga urang ka batur anu meunang balahi tapi mujina di dieu sebagai bentuk syukur urang yen urang teh teu dipaparingan ku Allah balahi anu dibikeunkeun ka dulur urang kitu. Dulur orang kacopetan kapalingan biasa orang mah hareupeun mah leuseun kawan nah hate we mah paling madilah kana hate bae itu diomongkeun cek na hate mah alhamdulillah urang diraksakeun teu kapalingan alhamdulillah urang mah ayeuna sakeun ku Allah disehatkeun alhamdulillah urang mah kitu salamet kitu payah madilah teh maksudna eta mah balahina erek masalah dunia dek masalah ayeuna agama gitu nempo ayeuna batur waktuna salat kadon ayeuna kitu wah brang-brengbong teu puguh cek paribasana jauh kana ibadah teh cek urang teh alhamdulillah urang dijadikeun ku Allah urang mah alhamdulillah masih keneh daek salat daek ngaji nempo tatangga urang masih anu boborah ka daek cai kana pangajian teh komo kana ibadah mah alhamdulillah orang teu dijadikeun ku Allah jalma model kitu maksudna teh eta mun hubungan jeung agama lamun harta nu tadi teh mun cilakaan we urang teu dicilakakeun ku Allah ku cobaan seperti pasikeun ku Allah kasih itu eta maksudna teh kitu lain dina harti urang bersyukur atas musibah anu dimenangkeun ku dulur urang lain lain dina harti bergembira di atas penderitaan orang lain ya hadis teh kade si salamah gitu. Tapi syukuran kalah orang teu dibere balahi model kitu masih keneh dijaga masih keneh disalametkeun masih keneh lamun ayeuna dosa ditutupan teu arapaleun bohna teh jeung deui ku kecapayah madilah teh ulah boga rasa gitu urang leuwih alus tinimbang si itu nu meunang balahi gitu teu boga rasa gitu. Lain dina hati urang ayeuna ketika batur meunang aya musibah urang alhamdulillah teh oh berarti aing mah leuwih alus tinimbang si itu belum tentu moga Allah mah bahwa urang keur diuji saenyana mah ku kasehatan bahwa urang mah saenyana keur diuji mah ku harta gitu itu mah bawa ayeuna musibah lagi berupa meureun ayeuna keur alurkeun darajat Allah teh kulantaran sabarna kan teu apa tak ulah boga sangkaan urang leuwih alus tinimbang si itu pantes we si eta mah meureun kitu ayeuna hate teh aing mah leuwih hade da tukang ibadah ulah teu apa alusanyana mah kita Allah nganulungan
Kan kesinggung ulah kan teh apanya nya. Kayak termasuk hadis teh. Jadi fal yahmadillah ngalam muji ka Allah sebagai syukuran orang mah teu aya model kitu jeung sebagai bahan tapakur introspeksi diri. Jika aing lamun ayeuna jiga si anu tah nurutan meureun ayeuna sarua meureun cenah aing di penjara alhamdulillah urang mah teu sakabawa-bawa ngiluankan eta tuh cenah ditarewak ayeuna mah tuh ayeuna cari laka tuh ayeuna mah kadohungeun tah kitu maksudna. Tapi kade wala yusmiu dalika ulah diomongkeun ulah nepikeun ka kade ini ngomong alhamdulillah. Sebab ketika kadenge bahaya pas yang gede kan pas cilaka orang tabrakan alhamdulillah aja siap puas cina kai aing cina cilaka kadang ayeuna bersyukur menari di atas penderitaan orang lain kau cina atuh rame ulah alhamdulillah menahate sebab karena ayeuna sudah jatuh tertimpa tangga karena cilaka mana ku urang saolah kadengena jeung dipopoyok lamun mengucapkeun mah kitu jiga urang teh bersyukur ke mana tak ulama tak bisi leuwih nyeri hati itu temeunang Islam tak maksudna ayeuna ngariwatkeun kata hadis Ibnu Najjar ti ayeuna sahabat Jabir idza ra'aitum ar-rajula al-Fatihah.